Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepangge sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Ka mitra sadayana, tonton keras YouTube Niradia officialnya. Tong hilap, subscribe channelna, terus like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda khususna dongeng kangge murang kali dipikawanoh ku balarea. Urang kedah reueus ku basa Sunda. Di edisi 48 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Sobat Sakola Daring karya Regalia Candranaran. Carios ieu kantos dimuat di majalah Geliat Gemilang edisi 7 tahun 2002 hiji. Dimuat waktos Regalia Nyupri Pangaweruh di SD YWKA Bandung. Ayeuna mah Regalia tos SMP, mugia sing rajin makaryanya. Ieu karya Regalia anu kadua tayang di Niradia official. Adik-adik kanu hoyong terang biodata narasi Regalia tiasa nganjang ka channel Niradia official edisi 8. Aya judul carpon Regalia nyaeta Diajar Saung. Sakola daring nyarioskeun tokoh Reina anu sakola daring. Ngawitanana mah kesel. Tapi lami-kalami sakola daring teh biasa. Cing, kinten-kintena naonnya pengalaman anu katampi ku Reina waktos nuju sakola daring? Saena dangukeun dongengna gedugi karengse nya. Waktu sakola daring teh tangtos seueur aplikasi anu diangge pikeun pembelajaran. Adik-adik hoyong terang? Yuk regepkeun. Media kangge diajar daring di antawisna. Hiji, Google Classroom. Aplikasi kangge proses pembelajaran antawis guru sareng murid ngalangkungan daring, tependak secara langsung. Murid dina hal ieu gampil ngaakses sareng nampi materi tur ngumpulkeun tugas langsung. 2. Animaker. Nyaeta platform anu diangge pikeun guru dina hal ngadamel video animasi materi pembelajaran. 3. Edmodo. Diangge ku bapak ibu guru pikeun ngabagikeun konten, ngadistribusikeun kuis, ngabagikeun tugas, sarta ngatur komunikasi antawis guru, murid, dugi ka ngabagikeun hasil laporan secara langsung ka sepuna murang kali. 4. Zoom. Aplikasi anu ngarojong kana kagiatan pembelajaran jarak jauh sacara daring anu dilakukan secara dua arah antawis guru sareng murid. Kaunggulan aplikasi Zoom nyaeta aya fitur screen record pikeun ngarekam materi. 5. Edvaza. Platform anu tiasa ngabantos guru dina hal milih video pembelajaran, ngedit, motong, ngarekam suanten, sareng tiasa nampi patarosan kangge penilaian dina wanda kuis. Sarang nu sanesna. Tah, eta bahasan ngeunaan media daring anu diangge kangge pembelajaran. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Sobat Sakola Daring karya Regalia Candranaran. Tos sataun COVID-19 aya di dunia. Abdi sedih kumargi janten teu tiasa ka sakola. Sakola nu asalna offline janten sakola online. Sakola anu teu pendak langsung sareng ayah, bunda, oge rerencangan. Sakola online teh diajarna ngalangkungan internet. Tiasa ngagunakeun aplikasi Zoom, WA, atanapi Classroom.
Tapi sakola abi mah nganggo aplikasi Google Meet. Ari cara lebet kana Google Meet, sangkan tiasa diajar ngawitana nama dipasihan link ku ayah atanapi bunda. Ke ku abdi kantong diklik, gampil pisan. Langsung we tiasa pendak sareng ayah bunda sareng rerencangan. Tiasa pendak sareng sobat abi namina Riri. Upami teu acan gaduh, kedah download heula Google Meet dina Play Store. Kangge ngadownload berarti kedah gatuh kuota. Tah eta anu sering janten masalah teh. Kumargi teu sadayana rerencangan sok gaduh kuota. Untungna abi mah lamun kuota seep sok dipameserkeun ku mamah atanapi papa. Mamah meriogikeun pisan upami kangge kuota mah. Benten upami nyungkeun kangge jajan tara dipasihan. Sok engke we abdi ge sok kesal. Tapi ketang daripada diseuselan ku ibu guru, mending teu jajan we. Dina Google Meet, abi tiasa ningal tugas anu dipasihan ku guru. Dinya oge tiasa ngirim tugas ka guru. Abi salaresna teresep daring, kumargi nyeepkeun kuota. Teras seueur tugas ti ayah bunda. Tapi lami-lami mah janten biasa. Sadayana tugas sok dikerjakeun langsung. Sieun deui ku mamah upami teu ngerjakeun tugas teh. Sieun mamah nyeuselan. Kantos ngawitan mah tugasna diengke-engke. Ari pek mamah nyauran, teras mamatahan ka abi. Yen tugas kedah enggal dikumpulkeun. Da atos dikumpulkeun? Atos cobi tinggal. Mamah nembongkeun hiji WA. Oh muhun, abi tungkul. Nembe apa? Ning mamah lebet kana grup sakola. Janten informasi ti guru sok dugi ka mamah abi. Ti harita abi janten rajin ngintun tugas ka ayah bunda. Sanaos tugas seueur sok dikeureuyeun we. Eta ge sering diaping ku teteh, mamah atanapi papa. Bosen ka mamah unggah waktos naroskeun. Reina, tugasna tos dikempelkeun? Tugas ayeuna abdi kedah ngintun video nuju nyanyi. Judulna Ibu Kartini. Abi isin salaresna. Untung we di bumi teu aya sasaha. Janten abi tiasa latihan heula. Ari pek di luar gandeng. Suanten barudak nuju aramang menit tarik ngaganggu kana video. Saatos barudak teu aya, enggal we ngadamel video langsung dikintunkeun kana Google Meet. Pas bunda ngumumkeun nilai, abi bingah pisan. Kumargi bunda masihan peunteun 80. Teras nga-WA ka Riri naroskeun nilai. Pedah dina pengumuman teu aya nami Riri. Riri, peunteun tugas nyanyi sabaraha? Teu acan ngiringan abi mah rey. Kumargi suara abi nuju serak. Abdi ge eungap nuju isolasi mandiri heula. Kunaon? Abi positif COVID. Nah, tiasa. Abi tepati mamah janten sadayana isolasi mandiri. Pantara ka mamana. Minggu kamari abi ngiring ke kantor mamah. Padahal tos diulah-ulah. Ngan abi maksa. Teras abi nangis. Sing enggal damangnya. Nuhun nya Rey. Rey mah mending di buminya. Tong ka mamana heula bisi siga abi. Muhun. Abdi nutup telepon.
Mugia Riri sobat Abi sing enggal damang. Tos netepan Abdi enggal ngadua. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganana. Ka sadayana an hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.